nu gablegna naon? Tanyakeun si Cecep, da si Cecep ge pipiluan kabur. Heeh, ngomong ke cenah tanah batu didudukan wates. Da eta mah dititah. Depan dibejakeun ka si Cecep. Wah, imah suha euy teh. Geus sepasang kaca sagala. Uta arek ngaca ah. Geus kitu uta teh. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Ku tak akan bersuara walau diri. Aing mah diparas gitu. Bean teh teh. Nah naon ada ieu? Ari Suha teh apal. Teu. Apaan hayang jadi penyanyi? Kagustusan. Keur ngapalkeun. Da ieu ngapalkeun mah lain kitu atuh cara batur. Nya kumaha atuh cik Banyak. conton. Kieu. Conton bener. Bener. Suha, apaan itu nurutan nudina TV teh penyanyi tuh bisa muter gitu, bisa begini. Kalau TV mah lain kitu. Ya uta lamun urutan penyanyi dina TV mah kudu geulis. Kudu make skincare ngarincong lain mah uta ieu menyanyi. Kumaha lamun ngagedeblug kana ieu kana temok? Apaan pakai perasaan? Dina TV mah kieu. Tah nyanyina teh tah. Tah kitu. Kitu na TV mah. Nya mah naon leleuseun we kieu. Geus teu aneh penyanyi budak ngorama, tapi lamun penyanyi nini Pan ini geus loba pengalaman. Geus kolot geus ini mah loba pengalaman satalung budak ngora aku dilatih. Aing geus kolot mah loba lalajo. Tingkah kieu, nyanyi kieu lain ieu mah hayo we ngaguripak kitu. Suha mah teu apaleun ya. Lamun nini naik ka panggung surak. Surak teh tah eureun. Lain geulis teuing nini mah. Ini mah kagelisan pokoknya ditah eureun surak teh. Ieu barat kieu we Suha keur nyanyi. Ceuk Suha teh kitu. Daun kalapa nu oyag kadepak angin. Ceuk batur teh alus sorana euy tapi leuwih alus ya eureun cenah kitu. Oh kitu Suha. Heueuh matakna surak teh teh nyawaeun. Lain ai surak teh sugan teh aduh gaya gitu. Ai gaya mah duit nyalawer eta resepen nyalawer mah kitu. Utama latihanan arek diteruskeun we moal mikiran si Suha kan nu Apa dulu teuing jelema kitu teh urang Ku dibeja. tak akan bersuara walau dirimu kekurangan hanya setiap. Coba lenger teuing nu ngajak teh korek ngajakan nyanyi perlombaan gitu tapi arareueuh rek diuk we di dieu sugan we aya si Cecep ngaliwat ye ka dieu rek diajakan nyanyi lomba nyanyi keur Agustusan ngajakan si Suha lomba nyanyi teu bisa nyanyi nanyakeun Pak Dedi Mulyadi we Gubernur Jawa Barat kumaha eta si Suha jangan kaimpi-impikeun wae hayang panggih. Lagi sama kalodo. Aduh, mau tak? Saleuh, mau tak mah babakalan era ka kebon teh mau cai nginum, urang mah teu babawaan. Apa nalodo kieu mah da resepna minum atuh. Lain. Ari mah Suha kunaon di pikiran nanya. Angkah salak di bareleuman keur usum halodo kumaha mun kahuruan? Hayang majarkeun teh hayang lening cenah. Heueuh, hayang lening eta teh ieu. Tangkal salak teh wates. Apal teu Cecep? Naon? Si Suha mah nanyakeun wae Pak Gubernur. Udah meureunnan aya kahayang mata kitu oge ting hayang disumbang, ting hayang papangih teu ada apa lah urang mah. Hayang panggih. Pokokna mah urang mah. Impi cenah. Impi. Oh, meureun ada Mas Suha mah. Geus dilarana. Tapi ulah suudon urang teh. Pokokna mah ngadoakeun we Mas Suha cing jadi milik, Pak Dedi cing jadi presiden kitu we urang mah. Da soalna urang Sunda. Ieu kahayang pikiran mah Suha diduruk eta wates tanah padahal mah ulah diduruk kitunya dipaseaeun. Pan dititah kudu gablegna. Oh dititah kemeh ari dititah mah besi pajarkeun
so tahu gitu si aya ngomongkeun we terus ngomongkeun ngomongkeun wae ngomongkeun naon tapi teh Kieu ngomongkeun hayang panggih jeung Pak Dedi kitu. lain Bener, Suha. dititah ku nu gablegna naon gitu bieu teh Tanyakeun si Cecep, da si Cecep ge pipieueun kabur. heeh ngomongkeun cenah tanah batu didudukan wates da eta mah dititah Bapak dibejakeun ka si Cecep mah teu percayaeun. Kalau kabur sieun mah Suha. Cenah kitu. ngagosip we geus kolot ngagosip we pagawean teh Pokona mah ayeuna mah kieu we, urang tangan lah si Cecepna. jung teangan ku eta Kuduaan atuh. moal suha mah cicing capek rek diuk di dieu suha mah Urang tangnya si Cecepna, lewat dong ka dieu si Cecep. bawa giwir Ah, da dititah dijiwir ku si Suha rek dijiwir sia si Cecep. teh hiji teh dua ampe nu ngajelema ngagarosip we ngomongkeun suha naon omongkeun anak suha sama teh ulah kagorengan kahayang teh balageut baleuneuh ulah ngomongkeun itu ngomongkeun kieu ngomongkeun takir teh moal bararokah sia ngomongkeun we urang hirup marake tiung ka pangajian getol tapi ngomongkeun batur beuki gosip batur beuki can pugu kasalahan batur kumaha naon kumaha rata teh gosip teh sirik jeung sirik nyawa jeung nyawa sebal aing ka jelema kitu da